bab teh nyarioskeun perkawis Masya Allah kanten luar biasa hadis nu katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu saenyana Rasul ngadawuh ka Bilal, Bilal, ogra caritakeun anjeun ka kuring amal-amalan naon nu kaarep-arep ku anjeun cenahnya dina ngamalkeun teh dina Islam, dina amal-amalan anjeun dina Islam. Karena saur Rasul kuring ngadangu Bilal, kuring ngadangu suara dua sendal anjeun di antara hareupeun kuring di surga. Masya Allah. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa amaddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kesempatan insyaallah sim kuring bade ngebahas salah sawiwa sebab anu aya dina kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu istihbabi rakaataini ari ieu eta bab buat mertelakeun sunat salat 2 rakaat ba'da wudu'i dina sabada wudu. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiya muga ngaridhoan saha Allah Gusti Allah anhu ka Abi Hurairah anna Rasulullah sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam muga maparinan rahmat saha Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi wasallam sareng muga maparinan kasalamatan. Qala ngandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal ka Sayyidina Bilal, ya Bilal he Bilal, ya Bilal he Bilal hadasani cacarita anjeun ka kuring bi araja kana anu leuwih diarep-arep ku anjeun naon amalin amal amil tahu anu ngamalkeun anjeun, amil ta anu ngamalkeun anjeun hu kana itu amalin bil islami dina Islam. Pa ini sanyana kuring sami itu nguping kuring saur Rasul dapana laika kana suara salamparan anjeun atau kana suara tarumpah dua anjeun. Naon tarumpah teh? Suara sendal kayak dihandap dibahasnya. Baina yadaya dina antara hareupeun kuring saur Rasul bil jannati di surga. Qala ngadawu Bilal ma amiltu temigawe tepati-pati migawe kuring ma amiltu tepati-pati migawe kuring amalan kana amal-amalan arja anu leuwih dipikarasep ing mungguh kaula saur Bilal bin anni tinimang kuring lam at-tahar susuci kuring tuhuron. Jadi lam atatohar tepati-pati susuci kuring saur Bilal tuhuron kalawan susuci pisaatin dina waktu min lailin ti peuting awana arin atawa ti beurang ila solaitu kajabayan salat kuring bidalika kalawan bidalika tuhuri kalawan itu susuci ma kana perkara kutiba dipardukan itu lika kaula an usolli kana yen salat kuring. Mutafakun alaihi ari hadis paratos ittifaq para ulama. Wa hada labdu ari lapad eta al-Bukhari hadis Imam Bukhari. Nah dina ieu bab teh nyarioskeun perkawis Masya Allah kanten luar biasa hadis nu katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu saenyana Rasul ngadawuh ka Bilal, Bilal, ogra caritakeun anjeun ka kuring amal-amalan naon nu kaarep-arep ku anjeun cenahnya dina ngamalkeun teh dina Islam, dina amal-amalan anjeun dina Islam. Karena saur Rasul kuring ngadangu Bilal, kuring ngadangu suara
dua sendal anjeun di antara hareupeun kuring di surga. Masya Allah. Sayyidina Bilal mah atos kadangu sendalna di surga. Masya Allah. Qala qadawu Bilal. Jadi ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sya'ati min lailin aw naharin illa sholaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usolli. Jadi sawar Bilal teh pati-pati kuring migawe kana susuci kana nu dipika arep-arep ku kuring teh. Jadi lamun kuring mah atau susuci teh osok salat gitu. Ini disebut oge mun urang kenal ayeuna salat sukril wudu. Salat saatos susuci gitu. Tah Bilal mah sok didawamkeun tara kalangkung. Maka saur Rasul tos ngadangu cenah suara ten sendalna ge di surga. Masya Allah. Mudah-mudahan orang tiasa dipenakeun sareng Rasul. Sareng mudah-mudahan orang sasarangan di surga Allah dan ridona Allah. Amin. Adapu ari lapad dapu bil fa'i kalawan make pa sautun naqli eta suara sendal cenah. Waharokatu sareng usikna cenah itu naqlu. Jadi kadang usikna itu sendal teh cenah. Lal ardi kana muka bumi. Wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Ini babnya namanya sabab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.